Sahanu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan Kiai aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan sok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya. Di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya. Jawa Tengah, Jawa Timur di gunung luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat, jangan umurna pendek. Ketika nyana bergerak, jadi proklamator kan ngamara keneh. Kok loba patilasanana? Percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing. Ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya. Bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu baluy. Iya, dek ceritakan sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insya Allah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan-catatanan. Lain sembarangan wali Allah nendin lambang ketika berteng-teng. Teakur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja. Hei! Lantaran burung Garuda, burung nu teu pernah pae. Pancen luhur amat itu sia ngajina bungan handap-handap teh. Burung Garuda menjadi nalagaan atuh apa. Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Iyalah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta? Tunggu tanggal Mei. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa fi qitalil murtaddin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Yen keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali, ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu beda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih jamul jawame untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadaratan, silakan bae. Asal nu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ieu jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras lantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ega bir bintang doang. Eueuh sajen-sajen. MUI tanggung jawab di hadapan Allah bakal MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia. Jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendenkeun MUI. Kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI. Keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno
maka henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajabat. Urang nyaritakeun ahli tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang nyaritakeun ahli urang, tatangga antara negara. Urang teasa ahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah, nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang, ketika aya musuh di dia bunuh, ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh, tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa, nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Di deleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah Kak. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain. Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatuk. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk barajara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung ka handap, deuk matuk mangsa. Ketika teu mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham? Hei, lain lalagaan. Nu mantak disabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah, tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Ada apa? Siga ada burung Garuda. No. Ieu cerita bugot. Saha bugot teh besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia
pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot. Ketika lain sebuah negara Islam, wallahu a'lam, ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun. Sebab bahasa umum. Mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden, dihurujina alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad nurutnya na aturan imam. Wa man yakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mah bisyarti syaukatin lahum, dengan syarat boga kekuatan terorganisir, nyalain kekuatan organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot, penentang terhadap keputusan pemerintah. Nyanana geus boga aturan sorangan seakan deui negara di dalam negara. Bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah heureuk carita kabeh manut ka pamarentah. Deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener. Pokokna nurut ka pamarentah, gak besi kehilangan. Macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI ge manut. Kemudian Islam Khuruj manut. Nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing hade we urutna besi kotor. Salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Engke diatur dakwahna seminggu 40 hari, mungkin dalam negeri mungkin luar negeri, dunia atau urusanana. Ustaz Khuruj teh urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu. Tanpa khalifah kehilangan tonggak, kehilangan kekuatan. Selama tidak ada khalifah deka mana muntayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusanana di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah rek bae. Nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah, adapun disetujui disetujui kami menek nurut baheula aturanna ka pemerintah. Ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam.
henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang. Adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun keholipahan. Sahanu dek bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara. Boga target sekian persen bakal engke ngedirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan, boga kahayang henteu bertentangan. Komo Muhammadiyah mah tamah. Tamu Muhammadiyah mah geus kieu. Geus pokona namanya geus kieu. Sumuhundau dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing kitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah eueuh urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang sama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasahat ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang namun di dege henteu masalah kunaon haji berondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul qiyamah pasti Amir Biki hudang mana Harto aing ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkan hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifnya ya tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bae fokus kitu ieu jeung kumaha sia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS ke urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditinggali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu arasub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeuteung. Iya keur kacau kuari di dunia. Masya Allah. Kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang bae urang mah. Nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja. Teu perang teu naon ge paeh bae. Atuh kalem bae sih.
anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan baca paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu parah rupa jasa di rumah sakit umum tah deui geuring atuh nu teu geuring ge paeh kumaha atuh tenang bae sija paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur hadi teu para rugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kadeu masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji ai kitu mah uga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae Iman ngaji bae beneran cenah ka dituna. Bener geus. Ngaji na ge aing manangan tihang deui. Maksudna bae khusyuk cenah. Batur balik jana masih kieu bae khusyuk-khusyuna. Deres di tihang masih kadeuleu keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Cek nya mah aing teu neuleuh meureun. Hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanna urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna punya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembakan zaman Amir bikin encan terorganisir perorangan lain tama kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawannya eta kakarak bugot mukhaliful imam dikhurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana itah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata aya AD ART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar dekajak ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta kana hate ngeunaheun jasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hati masyaallah aya deui belah ditu saeutik tuh kan ningcet eta mah nu gede teh mah nu belah ditu mah lain deui ya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah penggadean pohara jasa
baradisaan jasa ya geus hebat eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara kabeh kos kitu imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan ngeunaheun kana hate wari nyana geus jadi presiden urang sebagai rakyat mun nyama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja tanyaan rakyat encan di bidang naon sia encan diurus jalan can bareres naon deui pertanian teu dibere pacul-pacul acan naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh naon deui sia teu diurusan hampir kabeh teu diurusan nah berarti kan dari rakyat untuk si gendut oleh si gendut rakyat mah diperet atuh kan berarti tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok woi PNS ngimpi nyono di udah genderuwo sia deui saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu paraeh gila wa imamun mansub asal bupati gubernur PNS ngaraji kukula digibahas ayu nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat orang lembur atuh teu kudu ngabahas mah cukup bae ngabahas maninin kerak atuh jeung nu kos gararieu mah lah paling hebat burung ketilang mencrok di jendela kudu lamun kadeulung sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh sarua bae kan teu beres rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati seluruh bupati cek gubernur ayo sumbang aing korupsi deui bae wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden Quran diteuneun di hulu saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu meunang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun da Quran mah dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu tan nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arara adil jak kitu Quran mah baca pake ya diteuneun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nitah aju cenah teh salah atuh Allah alam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae atuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah awas ya cek Allah tah Qur'an aing lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing guys ulah nanya ka Golkar areng kabeh Allah nu jadi saksi sieun urang lamun geus kitu wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam pring boga dongeng pasti kiai mah pada hafal dongengna baheula aya hiji raja si raja boga anak kahiji anak nomor kahiji hayangna masantren bae lahir deui kadua gede hayangna masantren bae katilu hayangna masantren bae nomor kaopat di wilayah-wilayah ieu mah
musyawarah para penggawana di kerajaan. Cek raja, coba-coba kumaha carana anak nomor kaopatna ulah supaya masantren ulah kena jadi kiai. Emang kunaon tuan raja lantaran nu bakal neruskeun kerajaan teh saha? Lamun masantren engke atuh hese jadi raja na ieu mah usahakeun ieu budak anu kaopat terakhir supaya resepen kana dunia supaya bisa gaul jeung manusia. Coba usahakeun. Siap tuan raja ngan kieu bae. Tuan raja ngabangun istana di tempat anu strategi, dihareup nyeun taman, belah tukang nyeun leuweung, digigir nyeun paranti hewan-hewan taman safari, belah dieu nyeun kaulinan-kaulinan olahraga musik dan lain sebagainya. Nah engke nyana hayang naon bae aya di dinya. Ulah hese-hese tuan raja mah imkan sebab fasilitas segala aya. Bagus oke cak tuan raja masukan mantep ya mah. Siap. Laksanakeunlah nyieun istana. Kaharuk atuh taman ka tukang atuh leuweung. Di sisi belah dieu atuh bangsa hewan-hewan ti mimiti cacing datang ka gajah aya kabeh. Luar biasa tama belah dieu bangsa musik-musik olahraga wah araraya kabeh. Masya Allah di pagar sekian puluh hektar teh tuh menang keluar anak raja saaya-aya supaya resep di jero diplot supaya jadi raja. Gede umur bangsa 17 tahun geus loba karasa. Cek manehanana ieu karesep lu aya di dieu geus beak kabeh. Di ulinan hayang taman aya di hareup leuweung di tukang gugunungan aya kabeh hewan-hewan ti mimiti cacing datang ke segala rupa aya musik dangdut ambal aya loba eta mah kos kitu mah boro-boro di istana di Cisoka ge ambal aya ambal aya kabeh. Nah nanya ai ieu si di luareun tembok aya naon sih nu sabenerna cik eta penggawana di luareun tembok mah loba manusia cacah tama kos kitu. Kumaha mun kuring kaluar hayang nyaho ulah sok cacampuran jeung jelema leutik teu bagus enten hayang nyaho beh ulah coba aya naon di luar lamun hayang kaluar kudu bebeja heula ka bapa jung bebeja coba minta keluar gitu minta izin. Akhirnya minta izin ke tuan raja yang keluar diizinan kade aping ulah lila teh keluar tina tembok ningali citra horgara dia walau badu buukna beureum sabelah anting gede sabelah ditanyaan ku nyana ieu mana urang Panggang cenah. Iya orang Cisoka Gusti Allah orang mengkeluk nama orang dia kene. Masya Allah di tangan orang Belaraja ayah 3 raksa ayah orang Pasar Kemis doang. Gusti Allah doaku pinuh kudu kararitu ai praktek eta anak raja teh neuleuh di handapeun jembatan digigir aya aki-aki kira-kira umur 80 tahun belah ditu aya nini sarua eta aki-aki teh nya bengkinya bongkok mata cileuhan teh kira-kira cileuh segede poleca dina irung keluar leho di dieu keluar cuek aduh nya ngacai bae deui Gusti Allah bauna luar biasa di luhur loba anu nguang naon tah lalir dasar osok merenya ho Gusti Allah lagu cek dua raja cek anak raja teh itu diri jeung aki-aki ku akur jasa cek jalan teh aja ka penggawana ai eta teh nu kos kitu teh khusus jang manehna apa umum manusia lamun geus kolot biasana sok kitu. Jadi jawab ceng
ulah sok nanya nu kos kitu loba biduan di jero ieu urang nonton orkes bayu henteu teh kira ieu mah hayang nyaho beta khusus jang manusia khusus jang nyana apa umumna manusia mun geus kolot lolobana kos kitu ya lolobana mah kos kitu cak nyana atuh la aisha liman akhiruhu hadza eueuh kahirupan eueuh kasenangan teu kudu sesenangan urang hirup atuh ai tungtungna urang kos kitu mah deuk naon deuk naon make sesenangan rugi atuh urang sesenangan ai tungtungna bakal kos kitu mah urang hina geus cek manehanana urang ulah kukumaha geus urang ibadah bae ka Gusti Allah ceng ulah kitu ceng ulah kitu urang asup deui ka istana hayu urang asup ka istana hayu urang hiburan di istana hayang naon tanji aya no peng teh karena nanti nurunkan hujan baheula mah eta ucing bari pandian eta urang Cisoka bloon aku kali itu eta sasar orang Cisoka nya golek aya wayang golek wayang kulit orkes band dan lain sebagainya hiburan we hayang ningali kitu hewan-hewan aya hayang ka leuweung aya hayang ka taman aya hayang naon we henteu cek nyadai jelema tungtungna bakal kos kitu mandek naon sesenangan deui ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngadidik di jero istana ibadah tapi nyana pikiranana hayang ka ibadah bae urang mah dididik di pasantrenkeun babarengan jeung kiai Masya Allah hayangna maksiat bae sebab kiai na ge moal diteruskeun ku aing sebab di dia aya kiai malulu nu karitu maksudna tanya ku tuan raja kumaha budak waduh tuan raja ulah deui diizinan keluar kitu dicaritakeun sakumaha tadi neuleuh aki-aki nini akibat tina deuleuan eta akhirna nyana hayang ibadah bae cek nya deuk laun sesenangan atuh hirup ai tungtung nama bakal tungtung bakal kos kitu mah ayeuna tuh tedaikeun keluar endahannya kelantas bebe duh cek tuan raja cilaka ieu mah bisa jadi raja budak geus coba didik dia rayu supaya resep kana dunia coba dirayu diajak awewe loba jasa di jero istana ngahaja kita noelan awewe embung asal dideketeun gawe haram insyaallah pan bangsa nu kieu mah bau borok ke ora kuari bae asal leupas bae ti kulatung geus mandak dibawa bae ge geus bawa leupas bloh jasa budak teh teu menang leupas ya Allah ya Rabb jangan mah dibere parawan embung dibere Lampung nu putih nu gede adat embung tetep dibere Brebes hideung komo tah macet dibere jahe Cisoka henteu tidak Gusti Allah tidak ekit geus bingung bapak lagi kok kieu teh jadi budak saha nu ngadidik Masya Allah babarieun Gusti Allah mah lamun Kangjeng Rasul saha nu ngadidik eueuh nu apal Kangjeng Nabi Musa saha nu ngadidik teu apal Kangjeng Nabi Ibrahim saha nu ngadidik di tengah-tengah kehidupan anu biadab luar biasa dijemas jelema sesembahanna ka batu ka kayu ka makhluk tapi Gusti Allah membahas segala-galana dek ngangkat nabi jeung rasul babarieun dek ngangkat wali babarieun Gusti Allah mah nu mantak secara mata kasat urang ningali kehidupan manusia kuari geus acak-acakan wah luar biasa kakaler kakidul kawetan kakulon geus rusak tapi lamun inget kana ka maha kawasan Allah nanaonan maha kawasa Allah di tengah-tengah Jakarta yang udah diangkat jadi wali maha kawasa Allah di tengah-tengah Banten yang diangkat jadi wali urusan Allah ulah sieun-sieun urang mangan sakadar pitah dakwah ngajak jeung ngabebener diri urang kegede nama belah dieuna cek tuan raja kade ieu anak teh terus be awas omat kudu dirayu kena resepen ka dunia kena resepen ka makhluk kena resepen kana kaheureyan menang sataun ngan hayang kaluar deui cek jalan coba orang kaluar ulah ceng ulah kaluar geus di jero ge jasa segala aya kumaha dahareun jeung inuman teu hayang kaluar hayang nyaho coba hayang naon kuari di luar
keluar deui masyaallah loba kaheureuyang karesep jeung sajabana nu di dieu kunyana aya budak ngora umur 20 tahun ya Allah belah ditu gadis umur 20 tahun wih wah ngan eta budak ngora pemuda jeung gadis teh gering aya parawan kuru sanu daek atuh boro-boro kulat di kusuban di moleh kita tuh aya lain kuru deui mah kena ngadu tulang habak kuru di samping kuru budug saawak-awak baheula sok dicaritakeun santri budug deuleu ku ari santri sakitu karasepna artis eleh ku santri santri mah loba cedaan ku ari santri naon kitu artis mah loba cedaan santri mah cedana lebih loba eta budug dia sebenarnya mah lain sabudug-budugna dina santri teh eta teh lain hadam teman santri teh budug eueuh hadaman nu mantap eueuh santri nu mulus malaya sebab eta hadam malaikat lain deui santri mah makin loba budug deuleu ge otakna makin muncak cenah aya bae nu nanya ai kiai budug teh ulah terus nanya aing rahasia eta mah tah keluar jada deuleu pemuda nya kuru nya budug sarua bae deui geus teu daya teu upaya nyana nanya ai itu umur seberapa tahun eta umur 20 pemuda keneh itu gadis keneh ceknya pan eta jangan ngeluk bae kunaon itu marob gering eta teh khusus jangnana doang tetep pemuda gering atau jelema ge osok gering pemuda keneh atuh osok sarua bae jadi lain khusus jangnana teh gering model kos itu lain jadi sasaha ge kadang-kadang dibere gering model kos itu atuh laisa liman akhiruhu kaza nek lawan sesenangna lah tu urang ai tungtung manusia kos kitu mah atawa lolobana manusia mun dibere gering kos kitu teh hayang kula mah uulinan lantaran kumaha lamun gering eta terus bae kula mah dek ibadah bae ka Gusti Allah ceng geus ulah neuleuan nu kitu deuleu tu atuh turun cambrok tuh nya cembrok mah bahasana teh cembrok kula ge eta kakereng nyahok wae teh cembrok cembrok segala naon itu bahasa orang Cisoka macam-macam deuleu cenah nu cembrok tuh anu bibirna sakumaha anu tas jalan bangke tuh deuleu tuh bareureum tuh deuleu tuh itu bae nu di deuleu itu henteu cekna moal kos kitu mangan sakadar ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah mending ibadah ka Gusti Allah tafakur muraqabah zikir apa nggawana ge geus hese jadi kieu cenah budak saha nu magahan ja amir mah amir atuh sagar geus jadi kos kieu ge tilok muraqabahnya nama atuh geus dikiaikeun ku batur tilok tafakur endahan ganti mobil bae Pak atuh ada hese eta keur di pondok mah deukeut ka Allah bareng geus jadi kiai jadi jauh ka Allah urang tah keur di pondok mah urang teh mantep jasa sok tahajud bareng jadi kiai boro-boro tahajud subuh waktu duha sholli fardhu subhi qadaan atuh siap gugur batur itu beres jasa tah nyaho ku kula pan di telepon orang berangkat ke heula naon duha heula kula percaya bae cak babaturan lain duha kiai kunaon make kunut ngan di dieu teu beres ya Allah izarah makawali diajak kula izarah ka makum wali biasa diajak dikit cek ngeunah subuh jam 7 ya ieu potongan geus teu beres. Nah barang balik deh ke jero istana ditanya kuraja seperti itu tuan raja ge bingung geus harapal jeraing anak ya kok jadi kieu ieu anak kok bisa tiresepeun sakitu fasilitas aya segala rupa di jero istana kendaraan mah geus puguh
musikis puguh loba jasa kahirian ambalaya dahareun inuman hayang maboknya dipersilahkeun ku Tuhan raja kok teu beukieun sih endahan ibadah ka Gusti Allah saha guruna maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb setahun dirayu bae supaya resepeun kana dunia terus bae dirayu tetep bae nyana asal bada maghrib geus cek lantas bae Kinur Jaya ge osok nih lantas bae ngandek dijual ini pakai dijual ya Allah ya Rabbi nah menang satahun deui nyana hayang kaluar deui ulah lah tek boga ulah ente kulah hayang kaluar deui coba aya naon situasi ku di luar sok kaluar pas kaluar ti istana aya nu keur di panggung nyana nanya itu naon pasaran pasaran teh naon tempat mait di jerona aya naon aya maitan bisa teu dieureunkeun teu naon sekarang dieureunkeun sagala coba eureunkeun ndik naon ulah yang ngobrol lagi jeung mait atuh mait teu bisa ngobrol paeh ngaranna teu eureunkeun dasar anak raja atuh dieureunkeun ceng nu keur manggul mait eureun anak raja hayang neuleuh wah asana sholawat gede ya tuh bangsa Ki Nur Jaya makan ka sholawat banyak emang ngeres otaknya tersumbat hatinya nama kusitu ada sekelilingna dulur-dulurna careuri kabeh cek ada Tuan Raja bisa ente dibukai atuh bisa coba dibuka oh iya naon ieu ieu mait ai mait teh naon mait teh bangke dosa urang teh bakal pae urang bakal pae kos kieu dia coba buka hulu dan cekena dibuka hulu diajak ngobrol gunyan hei mait ai sia kunaon pae hah sia kunaon pae jeung sia di ka mana tuh di ka mana sia cak anu nganter teh anak raja jadi edan kieu kunaon aja ngobrol jeung mait aing mah lamun ngobrol jeung parawan ngobrol jeung gadis ngobrol jeung jahe pokoknya mah datang ku kumaha ge ku aing dianter sebab pasti aya bonus jangan kos kieu pan tetep kunyana diajakan ngobrol bae hei mait kunaon siapa jeung sia dik dibawa ka mana dicekel kudu nganter ceng ieu mah moal bisa ngomong setiap jelema anu paeh moal bisa diajak ngobrol sebab geus eueuh rohan aji ieu dik dibawa ka mana dik dibawa ka imahnya imahna di mana tuh di leuweung gede leutik imahna lah saukuran bangsa sameter leuwih bisa teu kula milu ka ditu bisa ayo kula milu ka ditu ceng mending nonton orkes yuk cek jadi di urang hiburan bae bakal ka kuburan mah nu paranti ka kuburan mah santri sama maca yasin gitu ke dibayar maca yasin ke dibayar aya nu ikhlas keur didinya mah di pondok ngomong bae pan sial jasa aing teu kabayar atuh santri gara lagi Masya Allah kula mah baheula keur zaman di Banjar osok maca yasin di Nusugih aya G di ditu teh Garuda GI Garuda Indah non gara-garana bosna osok ngundang santri kula osok kadinya santri sok dibere berkat kula teu kabere kula teu kabere ngan kula teu balik ngan kula teu balik sehingga balik ka ditu terus pondok aing mah ngobrol lagi nu boga imah lah cek kula saya ka ditu geus pokona cenah mangaji mah teu kabere kajian aing mah geus ikhlas bae geus geus barali kabeh kula ngobrol jeung nu bogana geus beres baca kula teh anu teu kabagian ka asa urang saha tadi ka ditu tuh geus kadang urang atuh kudu make akal tungtung nama urangnya berkat gede nya dibere ongkos jadi anterkeun pan mantap jasa tah kalau geus bisa kitu pikiayeun teh jelema teh tapi kan batur urang di ditu bungah deui lantaran dibere berkata loba luar biasa buka-buka kabeh dibikeun kabeh jeung duit dan dibikeun kabeh kula mah teu tilok ai leutik bae gideon
nah cak jana teh cak eta ulah sok milu ka kuburan ulah ngeri ke ka kuburan ulah ka istana teh henteu ka kuburan bae langsung nyana milu ka kuburan pas ka kuburan milu ngubur terus jelema diasupkeun ka kubur si mayit terus dibukaan terus pasang tataban abeh cek jana ai imahnya na dek datang ka sabara minggu atau sabara bulan nyana di dieu buat terus datang ka kiamat di dieu bae ieu khusus nyana apa setiap nu paeh kieu atuh kabeh setiap nu paeh kieu kula ge lamun paeh kos kieu ente pun paeh kieu kabeh ieu mun paeh kieu terus dikubur datang ke kiamat atau dek naon gogoblogan segala sesenangan tarolol amat bloon amat gas balik ke istananya langsung nyana make samping langsung make baju cek bapaknya di kamar mondok cek tuan raja iya naon kok bisa jadi kayak goblok ya bapak ya bapak tolol bapak goblok kunaon jelema tungtungna bakal paeh kos sesenangan bae ai bapak goblok sia carekan ku jana tuh beuleuh jelema paeh dikubur datang ka kiamat teu hudang deui besi kada sesenangan bae tolol jelema hayang jadi raja tolol jelema hayang jadi bupati goblok jelema hayang jadi lurah goblok jelema hayang jadi lurah goblok galak jasa dah tuh jelema ngacopak di kuburan datang ke kiamat teu hudang deui pengusaha boloon usahana teh bener bloon jasa teu nyahoeun deuk paeh nyana paeh hudangna datang ke kiamat dagang karung dioprot goblok iya teh beres jasa ieu dagang hewan ngebohongan bae tolol iya carekan ku jana goblok jasa termasuk kiai nyokotan proposalnya dan proposal kiai tolol goblok boloon masya Allah ih cenah kiai mah proposal kita mah dek nyen majlis tai podo sero sarekan ku anak raja masya Allah goblok kabeh gecek geuna dalah tuh nabi orang la asalukum alaihi ajro can mondok can naon geus bisa kos kitu Kinur Jaya bagus mondok itu bisa kos kitu pohara anak raja ngamuk anak raja kuabeh dicarekan jabat goblok tenyahoeun ka paeh nyana tuh deuleuh kuburan saknyana jelema geus gariguk di kuburan hudangna datang ka kiamat teu boga polo jelema lamun basi keneh ngajabat terus korupsi bae teu ngurusan di adab rakyat goblok tolol bolot bego kiai teu ngurusan umat kan ngurusan dirina sorangan bae hayang dikiaikeun hayang dibuyakeun hayang dimamakeun lamun nyana liwat teh dikiaikeun bae nyiruan kiai tolol cai goblok kieu baloon iya masa dudunya bae tuh di istana aing mah dunia ambalaya tuh di istana di aing ambalaya segala rupa kaheureyan ambalaya eta teh bakal ditinggalkeun aing geus deuleu jelema ngecopak tuh di kuburan nu bakal hudangna kiamat teh hayang saeutik-eutik acan aing mah mondok katana ngan mondokna moal ka Ginur Jaya aing mah maling moal bisi mencetan ke boba yang gitu akhirnya nyana mondok pohara pejabat dicarekan pedagang dicarekan wah kok mah calo mah dicarekan jasa ku nyana etap ka proposal nyana nyaho belum eta masya Allah kiai nu bener cak anak raja tolol kabeh goblok kabeh lain ngaraji lain ibadah tarolol goblok bool diondang hayang berkat naluluh tolol masya Allah galak-galak di tanah raja kunaon eta lantaran diciptakan ku Gusti Allah dek jadi wali dikondisikan di jero kerajaan istana dibangun keindahan dibangun kemewahan dibangun dunia jeung sajabana dipetakeun tapi Allah dek ngangkat dirina jadi wali Allah
diberi terus sepeta kena dunia, diberi terus sepeta hubungan jeung makhluk, qalbuhu mu'allaq